Punten bade tumaros ari bumina Pak Wahyu paling mana? Oh, bumina Pak Wahyu nu Kak neng siapa teh? Piduitan yo. piduitin mangan. Aduh, suku urang ge tong liek pas ke dieu. Ih, kumaha terang teu bumi Pak Wahyu teh? Oh bumi Pak Wahyu. Oh paling ditu tuh. Ka kiri belok. Upami teu kapendak mah uih deui we ka dieu. Oh, nuhun atuh mak. Abi tadi tuh heula tuh banyak. Pamit teu kapandak ke abi uih di ka dieu nya mak. Hatur nuhun ya mak. Atur nuhun Oh, ohon. Mak, si mama caliweura. Kan ieu mah Pak Wahyu mah, bapak urang. Jog. Yo piduiteun ye, piduiteun. Aing caliweura. Tuh, mak, deuleu itu zamana balik teh. Aduh, si emak pi omongeun. Jedog kan wae balik deui mah. Kita duitkeun ku urang. Bodoh. Punten. Mangga, kumaha kapendak teh? Duh, mak ieu teh teu kapendak puguh. Nu mananya bumina abi kirang uninga puguh. Ieu teh kalah puyeng ka ditu nyalahan ka dieu nyalahan, mak. Oh, teu kapendak Oh, upami hayang kapendak mah. Bumi Pak Wahyu. Naon mak kikian teh mak? Duh, abi kurang uninga mak. Ateu kumaha mak? Ih, anu kieu teh yo pulus. Upami aya nu kieu mah, moal mentak sesat milarian alamat teh. Tereh kapendakna geura. Oh, artos mak. Oh, aya mah ya kang ngaroko mah mak. Mangga mah ya. Di mana alamatna mak? Nah, gitu. Bumi Pak Wahyu mah, tah bumina ieu. Ih, iya bumina mah atuh tadi we atuh boja beja atuh. Mun kanyat diputar-putar ka ditu atuh lain kuas lain kolot wae atuh. Sanes kanton oge teh aya nu gratis. Sok-sok mangga pendakan Pak Wahyuna aya da. Aya, ohon aya. Atuh lain tadi ngomong atuh geus dibere duit ka karak bebeja ieu imahna. Waras pisan. Aing kalau ngamek gitu mah zamana ada emas sih gara-gara anak Ganeng, nu penting mah duit. Ih. Arek 50 ewang. Embung aing mesti murus. Ih. Lumayan.